warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Ike Puspitasari di kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngadongeng sasakala batu nu bisa ceurik. Wilujeng nyaksikeun ya. Sasakala batu nu bisa ceurik. Kacaturkeun zaman baheula di hiji lembur di sisi gunung nu aya di wewengkon Kalimantan aya hiji randa anu hirup bebarengan jeung saurang anak awewena nu umurna teh geus mangkat rumaja. Eta budak awewe teh kacida pisan geulisna. Da amun manehna cicing di kota mah pasti geus jadi pamajikan saudagar kaya atawa kaum bangsawan. Sok sanajan pisan geulisna, eta budak awewe teh ngabogaan sifat goreng, adigung, jeung kacida pisan ngedulna. Biasana lamun indungna indit ka kota rek nyangkeun hasil tatanen jeung suluh, anakna teh tara diajak. Sok sina cicing we nungguan imah. Tapi dina hiji poe anakna teh diajak supaya anakna teh apal kaayaan kota sarta ngaranyaho kawas kumaha ribuna nu jadi indung dina soal pangembutu sapopoe. Puguh we anakna ngarasa bungana keur diakan ka kota teh. Dah puguh arang langka nyaba. Manehna teh tuluy dangda sateker kebek supaya manehna teh katinggal leuwih gelisna. Pas subuh arindit ti imahna teh lalempang. Indungna ngagep suluh bari ngajinjing serta nyunyuhun karanjang nu diisian ku hasil tatanen nu hayang dijual ka pasar. Ari anakna mah leumpang we ti heula. Geus kitu anakna teh teu mawa barang nanaon pisan. Terus anakna teh dandanana ginding make papakeana nu wareuteut. Sabalikna ari indungna mah make papakean teh estunin basajan pisan. Make papakean nu biasa dipake gawe sapopoena di jalan, di pasimpangan, unggal panggih jeung jelema teu weuleuh wae maruji kana kagelisan budak awewe eta. Bari pupok naranyakeun ka indungna. Aya si geus eta si Nyai. Tuang putri eta teh Bu, cek nu nanya. Samemeh indungna rek ngajawab kaburu dipilaeun ku anakna dijawab kieu. Oh, sanes abdi mah sanes putrina, tapi dungdungnana. Ieu teh pakacakar abdi, ceuk budakna teh bari nuduhkeun indungna. Kitu jeung kitu we unggal aya nu nanya mah. Si budak awewe teh sok ngajawab yen anu ditukang manehna teh pakacarna atawa babuna, lain indungna. Aya ku teu teuingan Nyai ka indung ngakukeun babu. Yeuh, najen hade goreng oge apaan emak teh indung maneh. Emak nu geus ngalahirkeun maneh, cek indungna. Dah, era atuh mah moal enya ari kuring sakieu gindingna. Ku batur pada nyarebut geulis, sedengkan ari indung sorangan nemen sakitu rudina. Era atuh da ngakukeun ge mun maneh teh mamah aing. Tembal anakna bade kurawat jam motrot. Di setengah jalan indungnya jeung anakna parea-area omong, pacental-cental. Irna emakna teh nyeri hate dihina ku anakna. Pok wae indungna teh nyarita kieu. Nya enggeus Nyai.
Ari sakirana maneh badegong sarta gurat batu mah bungakukeun yen emak teh indung maneh. Ti semet ayeuna keneh mah maneh bakal jadi batu, cek indungna. Rengse indungna nyarita kieu dadak sagala langit. Ujug-ujug akeup. Gelap pating baledeg. Si budak awewe nu doraka ti indungna kabentar ku gelap. Awakna tutung. Sarta harita keneh robah jadi batu. Eta batu teh ngaluarkeun cai nu dipercaya cenah eta teh cipanon budak awewe teh anu keur cerik lantaran ngarasa kaduhung. Nepi ka wiwayari eta batu teh ngelah disebut batu nu ceurik. Sakitu wae dongeng ti abdi. Samoga naon nu abdi sampaikeun dapat bermanfaat bagi urang sadayana. Mohon maaf bila aya kasalahan atau kekurangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur ya.